Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng betebang dangu deui sarengaki di acara dongeng pang beberah mana anu dicumantarakeun di Kidagar official YouTube. Daramang sadayana alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi sadayana ku Allah taala tetep dipaparinan kesehatan lahirna sinareng batina dijembarkeun manahna digampilkeun rezekina dilancarkeun sagala urusanna ugi tebihkeun tina mara bahaya amin amin ya rabbal alamin. Ngeureuyeuh deui pamirsa raskeun hancan katuna lalampahan siluman Gunung Guntur. Ayeuna nincak bagian ke-32 ieu dongeng mangrupikeun karangan Aki Nyalira dongengkeun oge ku Aki. Mugi-mugi wae sanaos barejeng basajan dongengna tiasa katampi kalian kabingahan tiasa jantan panglipur kalbu pangbeberah kana manah pangrepeh kana hate. Ubar ngabang melirkeun kacape saparantos urang sadidinten kasabnya milari kipayah oge mulangkeun katineng ka mangsa zaman kapungkur di mana tahun 60 70 80 80-an mah urang Sunda teh nya hiburanna ting darapong payeuneun radio ngadangukeun carios dongeng Sunda. Pamirsa dongengna ayeuna mah aya di YouTube atuh satacan akin raskeun hanca dongeng mangga utacan subscribe anu nembean manco mangga di subscribe heula ditoel heula tombol loncengna supados saya notifikasi atawa nepi beja kana HP-na sewang-sewangan upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kana parantos subscribe, like, komen oge ngashare dongeng-dongeng Aki urang keur ieu dongengna parsamakna soraya bandrek pamirsa sareng kulub huwi mangga kaparayun sadayana prung Urang caritakeun lalampahan ponggawa kumang ireng anu dipentes dibere tugas nyiar pare saloba-lobana nyaeta pikeun bahan pihajateun. Peuting harita kumbang ireng hiber kakalayangan turun ka pilumeran nu aya di sabudeureun suku Gunung Guntur. Harita kumang ireng ngalayang ka palebah pasawahan lembur Ciherang. Tah iya cocok parena geus sumedeng koneng geus karolot deui. Geus wancina pikeun diala. Kalayang jeeg kumang ireng turun nangtung ngabadegar di sisi pasawahan. Tuluy manehna mapatkeun kasaktianana ngangkir anak buahna anu mangrupa wereng jeung simeut nu teu kae etang sakumaha lobana. Seor angin gede ngagelebuk cungung anjing babaung teu lilat teuing ti mana datangna. Ngadadak aya mang juta-juta wereng jeung simeut di saluhureun sirahna kumang ireng. Nguruh pagulung-gulung kawas hujan silantang. Wadia balad sagawe. Wayana penting ieu digarawe. Cokot sagawe pare anu sakirana geus kolot bawa ka leuit karajaan Jengalapati. Sabab raja urang derek hajatan butuh pare anu saloba-lobana. Hayo. Geura digarawe laksanakeun. Sora wereng jeung simeut tambah ngaguru. Saterusna kabeh sumebar ka sakuliah pasawahan. Pikeun metikan pare bawaeun ka nagara Jengalapati.
Ukur dina waktu sapanyepahan sakabeh pare geus hasil diala. Kelebur kalayang deui bae kumbang ireng hiber pikeun nyiaran deui pasawahan anu parena geus karoneng, geus meujeuhna pikeun dipanen. Katingali harita ku kumbang ireng pasawahan lembur citis anu parena geus karoneng. Koneng umyang tanggal pare geus tarungkul sababare geus eusian. Kalayang celek kumbang ireng turun ka sisi pasawahan. Cara tadi di pasawahan lembur Ciherang, kumbang ireng ngerahkeun wadia baladna anu mangrupa warang jeung simet pikeun meakeun pare di pasawahan lembur Citis. Kitu jeung kitu bae kalakuan kumbang ireng unggal peutingna. Malingan pare ti pasawahan anu geus sumedeng koneng geus bisa pikeun dipanen. Ayeuna urang caritakeun lalampahan Kitanuk Abang. Saprak menang tugas pikeun nyadiakeun pidagingeun, Kitanuk Abang ngalayap ka pilemburan. Unggal peuting tengah tengok ka paranje atawa ka kandang me. Bogana warga lembur. Mun seug aya domba, me atawa hayam nu montok, meri, bebek, entok jeung soang anu geus sedang penciteun, gancang manehna niup ku ajian salaksatouna. Cara harita Kitanuk Abang geus tepi ka lembur Cimanganten. Kitanuk Abang leumpang salse mapai jalan lembur. Sok gahareupeun hiji imah. Kitanuk Abang noong ka kolong imah. Tetela paranje dihanapeun imah panggung teh pinuh ku hayam. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 21. Baning. Kitanuk Abang etang hayam dina jero paranje. Tuluy Tanuk Abang kunyam-kunyam mapatkeun ajianana. Saterusna niup ka jero paranje. Hiliwir angin tiis ngahiliwir nebak ka jero paranje. Sakabeh hayam jadi ngalelentruk nundutan. Geus kitu mah Kitanuk Abang ngarayap asup ka kolong imah. Hayam teh ditewakan hiji-hiji. Terusna diasupkeun kana enong anu meulit dina cangkengna. Anehna hayam teh taya nu disada kabeh ge jempe nurut ditewakan ku Kitanuk Abang teh. Leuwih aheng deui enong anu di teu sapira kitu gedena bisa asup hayam tepi ka 18na. Kitanuk Abang teh nyesakeun hayam sajodo sabab diwanti-wanti ku Kipatih Gulutuk cengir teh yen ulah dibeakeun cenah. Ulah dibeakeun kabeh maksudna mah. Kudu disesakeun sajodo bae mah supaya ngalobaan deui dina engke butuh deui teu hese pikeun nyiarna. Kitanuk Abang kaluar ti kolong imah tuluy ngagandeang deui leumpang salse srog deui ka hiji imah. Cara tadi Kitanuk Abang nempo ka kolong imah. Hayam dina paranje aya kana salosina kabeh gerde malah jagona aya kana 4na. Kitanuk Abang nyerenge seuri. Salah aing leumpang ka ieu lembur. Meh kabeh wargana ngukut hayam jeung domba. Sapeuting ge mujeki lamun kaya kieu mah yeuh. Cara tadi Kitanuk Abang niupkeun pangawasana sanggeus kitu hayam ditewakan ukur sajodo nu disesakeunna. Kitu jeung kitu bae kalakuan Kitanuk Abang sapanjang peuting. Ngarannya sasatoan inguan warga lembur Cimanganten.
Geus parat katungtung lembur mah manehna terus ngablesat hiber pikeun pindah tempat ka lembur anu sejena. Kocapkeun isukna di pasawahan lembur Citiis. Sakuruarga nu ngagarap sawah mah kabeh ngarasa ruas bari jeung hanjelu. Sabab sawah anu rek dipanen sakabehna ancur taya nu nyesa ukur nyesa batangna hungkul. Poala ieu mah Perde tingali sawah lembur Citiis tapi kahancur kieu. Kamari sore ge da asana masih halus. Eueuh nu rusak hiji acan. Nah dina waktu sapeuding tepi ka taya nu nyesa kieu. Hamanana haon anu ngarannya sawah urang teh Perde. Ceuk Mang Ajo. Bari gagaro teu ateul tuluy ngaharuk alum sabab niatna rek manen pare teh pagetona kari-kari ayeuna parena leungit kabeh. Sarua Mang nasib deh tuh nu kuring ge tuh. Teu beda sarua we eueun nu nyesa. Ai ningali tapakna mah kasurut warang jeung simeut ieu teh. Tapi damanya warang jeung simeut datang bebarengan da biasana ge tara bareng datangna teh. Tembal Pak RT bari ngurutan tarangna bakat ku jangar. Nya Pak RT heran kuring mah aya warang jeung simeut bisa meakeun pare dina pasawahan sakitu legana ukur dina waktu sapeeuting. Biasana ge panu kasarang wawarehan jeung tara bari ngageugeus pare. Paling-paling daunna anu beureum. Atawa heuh di dahar daunna meureun ku simeut. Disesep batangna tah ku si wareng. Ieu mah warang jeung simeut jurig sugan mah. Bisa jadi Mang lain warang jeung simeut samanean nu datang. Tapi warang jeung simeut kajajaden sabab bisa meakeun pare anu sakitu lobana ukur dina waktu sapeeuting. Bari taya sesa-sesana acan mangkerukna ge. Da biasana mah nya aya we satoana masih narangkot dina batang pare atawa tina sesa daun. Ieu pun mani teu aya pisan mani bersih nih. Aduh kumaha atuh kedah kurang kapayuna yeuh Perde. Bade melak pare deui ge palaur kawas kieu mah. Mani asa diheulang atuh. Tuh Mang Komar mah tuh tepi ka dipayang da kapiuhan bakat kureuwas sigana mah. Isukan rek dipanen kiwari dipiheulaan dipanen batur. Pasti hanjeluna teh lain di kieuna. Aya kumaha atuh da kuring ge bararingung ieu teh Mang. Kumaha lamun urang Minang Saraya deui ka Bahkanta Mang. Ka Bahkanta Pak RT. Mumpung pasawahan belah lor macan diranjah ieu teh. Aduh juwe kuring mah Mang ke basa sore lah urang init ka si Mang Andre nya. Sabab urang ge da boga tugas pikeun nenangkeun dulur-dulur urang tuh. Bisa mah tapi ka midangdam kitu ning karunya. Nyawa ukur 2 kotakna leungit pisan. Ceuk Pak RT bari nunjuk ka saurang awewe tengah tuh anu ceurik. Bari midangdam parena anu leungit. Keur pada ngupahan ku warga lembur sejena. Pemirsa sadayana ulah hilap ya dongeng dialpukan ku afiliasi ti Shopee sareng Lazada. Kangge kanca wargi kidagar official di mana bae ayana anu resep atau tos biasa balanja online di Shopee atau nabi Lazada balanjana tiasa ngalangkungan produk-produk nu dipajang di dongeng aki. Carana kantun klik we salah sabeus produkna pemirsa boh buku novel Sunda ikat atau nabi nu sanesna.
Sabarantosna diklik mah pemirsa bakal lebet ke aplikasi Shopee atau napi Lazadana. Sabarantos lebet mah pemirsa mangga bade ngagaleuh naon bae oge bebas sakahoyong pemirsa. Kugulah galeuhna pemirsa di Lazada atau napi di Shopee ngalangkungan link atau napi produk nu aya di dongeng aki. Sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun nu parantos balanjanya ngalangkungan link atau napi produk di dongeng aki. Hatur nuhun pisan pangrojongna. Urang keur pemirsa dongengna prung On Pak siap abdi melah iraha wae ge hayu. Jawab Mang Ajo tuluy cangkat tina diukna. Nyamperkeun ka warga lembur anu keur ngahareruk. Sedih sabab leungiteun pare nu jadi pakasaban utama maranehna. Ayeuna urang caritakeun di lembur Cimanganten. Si Odoy harita ngagedig leumpang. Bari leungeun kenca katuhuna ngajingjing bangke hayam. Bangke hayam teh saduana hayam jago baradag naker. Si Odoy rek bebeja kabah Kanta jeung Hendi. Yen hayam kamemetna paeh. Haribah Kanta jeung Hendina mah keur neang sawah sabab kabejakeun di lembur tetangga yen sawahna alancur diranjah ku wereng jeung simeut. Si Odoy ngaliwat ka hareupeun hiji imah. Saurang lalaki keur ngaluar-ngaluarkeun bangke hayam tina paranje. Bangke hayam pabalatak di hareupeun imah aya kana 10na. Kang, kunaon hayamna mah gempar kitu? Si Odoy ngaraneg tuluy cingogo ngilikan bangke hayam. Doy euy. Teuing kunaon kawas sama kata lajang toun. Ukur nyesa sajodo anu hirupna geuning ti salosin teh doy. Sarua Kang di mah Kanta ge sarua kaserang isuk-isuk kuing rek maraban hayam digero-gero hayam taya nu bijil. Barang diteang geuning geus cara dibukang. Ukur sajodo nih hirupna ge bari jeung nguyung eta ge. Tudek nyara ratu, malah si Jali jeung si Jagur getah tiwas sakatulungan. Yeuh bangkena yeuh rek dilaporkeun ka Abah. Hayu tukangnya, uing rek ieu laporan heula rek ka sawah. Si Odoy cengkat tuluy leumpang deui. Sapanjang jalan meh kabeh nu ngingu hayam keur sibuk ngetang bangke hayamna. Lain hiji dua nu paeh tapi tiap paranje sababaraha bae eusina meh kabeh ge paeh paling nyesa ukur sajodo. Pohara ya usum taun sigana mah tapi ka kempar kieu mah hayam meh kabeh ya marodar. Si Odoy ngaraneg deui leumpangna sabab ningali Bah Kosim keur ngusapan bangke domah hareupeun imahna. Kunaon mah si Cineur teh? Wah, Sujang, kuing bae kunyaon jak kamari sore mah masih jag belejak. Malahnya tuannya gerampus. Biar jangon geus jadi bangke. Pogo ayam kamemet jang Hendi eta. Sadua-dua nasi Jali jeung si Jagur paeh bah. Serang ku taun kawas nama bah. Cek si Odoy tuluy leumpang deui ngajugjuk ka pasawahan Cimanganten.
si Odoy langsung ngajug-jug ka saung sabab di kajauhan katampo bahkan tajeng Hendi ke dariuk di saung. Sero ka saung bangke hayam saduana digolerkeun ku si Odoy. Bah, hayam dina paranye ka sarang ku taun sigana mah. Sadayana paraeh si Jali sareng si Jagur geta paeh bah. Mung nyesa sajodo deui. Cik si Odoy laporan langsung ka Bah Ganta. Naon Kang? Eta si Jali jeung si Jagur geuning paeh. Ngandenge hayam kamumetna paeh Hendi buru-buru mariksa bangke hayam saduana. Bener bae hayam teh mani geus heuras jeger sigana mah paehna geus rada lila. Ya ayam urang hungkul atau aya nu lian anu kasang ku taun teh doy. Tanya Bah Ganta panonna mencrong ka bangke hayam. Siana mah salembur ka sareng sadayana bah. Da bieu wae ge sapanjang jalan ka sawah meh sadayana warga sibuk ngurusan bangke hayam malah mabah kosim bah. Nu mana nu paeh teh bah? Karunya. Aya sawah salamet ingon-ingon ka serang. Batur mah meh hampir kabeh sawahna nu ruksak. Bareng cenah sapeuting waktuna teh lembut si Herang jeung Citi sarua keunah ku urang jeung Simeut. Kutan. Kitunya bah. Be, manika cida usum panyakit tetanen bareng jeung usum taun. Datangna teu kira-kiranya. Dina kayan kitu torojol aya nu datang ka saung. Saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko, sedangkeun leungeun katuhuna nyekla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh parunten ieu sampurasun bah. Ujang Kang Odoy. Eta geuning aya bangke hayam sadua-dua di baradag. Kunaon ieu teh? Paeh, paeh ku taun meureun. Ya punten ieu mah nya. Ibi ge ngiring sedih atuh nya teu kameumeuit Jang Hendi yeuh. Mending ge diubaran ku ieu tah. Ku awug ibi anu masih haneut keneh raos geura amis raos kareueut matak dedeyeun. Tah ieu kukurawuna mangga. Mending mumuluk heula Kang Odoy ieu Abah. Pohara pemiarsanya. Kabujang dongkap Bisarwitina pemirsa ku dongkapna Bisarwiti urang cekapkeun heula dunya dongengna dugi ka dieu. Lalakon Siluman Gunung Guntur bagian ke-32 pemirsa cagat urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Urang teureun heula di handeuleum sieum geusan sampeureun, urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun. Urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pemirsa anu parantos satia manco satia ngadangkeun oge satia ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Mugi-mugi atunya sadayana aya dina kalancaran sagala rupina, aya dina kaulyaannya, ana aya dina kasinugrahan. Amin amin ya robbal alamin. Salam ka sadayana pemirsa di mana bae ayeuna para manco bersalam dunya anu mikameutkeun dongeng Sunda. Sakitu heula pangintennya anu tiasa kapihatur wengi ieu akina amit pungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.